kaliring lain kuring kagungan maha bening orang peting tangtunya ning asal urang keling urang arareling urang adeling kaget teh ningali kaya kemerdekaan kekaryaan pinuji bos yantok segala heran aya ruju manco mangga urang bos haji yantok segala heran lalanya apa Necarios Haji Maman dukuh picu ayah pawayangan awowo si gedang ayah ulang wayangan ngandung apa lambang Yayan Windu Haji ayah gomalandang alika sependang kaso panjang adenopan asong araya mengkaja warga seni Padalangan merengkong jengatikan cek adik nopan anu bager mangte ingkar diatur anu jangkana ayah oce ayah lagu pacol tuang pulang nya orang sangatkeun kanggo sadayana pulang kreasi anu mandiri hantelengit jati diri seni Sunda anu asli jeung urang padamu Gusti alakino ampun teh warga seni Padalangan eta seniman sejati ang wedding iket ayah seniman sejati tontonan jadi tuntunan palar jadi kahadean tepikan panyarewedan ulah jadi pacengan wayang nu Bandung berlambang manusia nu kumandang seniman anu sajati ulah rekayang kapuji Pak Haji Ebo aya Purwadaksi ngolah seni hati-hati ala cino aw ampun jujurkeun darajat seni
ulah lali kadeka silih kujuanti rembuk jukung sauyunan kerningkakeun pangwangunan digarawe paparengan ulah rek aing-aingan ala goyang damuku di kasenian pamilakan dalanyapan seniman jeung seniwati mawa pancen anu pasti ngabangkul pantaran tahan jadi juru panerangan sanes tuktun kaawonan tapi ngajak dakasaean kabudayan kasenian jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan ngarekeun duduluran warga seni Pajangan eta seniman sejati hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni budaya urang sami kumulena wayang nu ngandung perlambang manusia nu kumelanda Datan niratang Kewuk manggulingan mimit timilayang lanang Datan niratang temang manggulingan kaget tenirani ngali kaya aneh ngali nera kaget mah kakiri-kiri lawa Dewi Arimbi kaget parang kasumpingan aletan Resi Kombayan tinirangan dika aya naon ieu teh kasepuhan katuran
sora kuat kang ngageleser gitu nya anu geulis mah diibaratkeun lir cikopi ABC didorong ku bolu ku teh baturan ku udud ditubruk di baturan ku udud teh ditubruk ku samsu teh diseret ku jeruk dileyak ku mitoha teh aya kresati malanaon kaulan kasepuhan semaka pihat ur iyang resi ditampi anu kasep katot kaca aturan kasepuhan nuhun berbakasya nuhun aya naon ieu pangna tumorojog tanpa bertiangan aya naon ulah grewas jeung ulah gempeur kadatangan Ramadalem dina waktu ayeuna sabab ini lain kabawa ku cai ki mun lempang lain kabawa ku cileuncang nganu maksud jeung tujuan nganu maksud jeung tujuan bisi sampean hayang apal yen ayeuna dewa teh keur nurunkeun nyaemarakeun sabab di sawarga Manikloka teh keur aya bancang pakeu keur aya goncang pakeu ari nu jadi goncang pakeu teh nyaeta Kawah Chandra di muka ngagolak tanpa eueuh eureuna sarta di ngagolak teh kaluarkeun bau anu kitu luar biasa anu dimaksud ku kaula ka dieu yen cenah ceuk dewa sakajama anu bisa nyaeta mawaraksukan Kreanta Kusuma anu ayana di Gatotkaca bakal diganjar kitu dauhanan jadi ayeuna dewa teh di sawarga Manikloka teh keur aya poncang pakeu hiji Kawah Chandra di muka ngagolak tanpa leureuna eta kula anu kadua nyaeta tisarup tinggal kolak teh ngaluarkeun bau kawah anu luar biasa lah mun bau hitut mah sakedeung deui mah bau kawah lila bauna teu eureun-eureun teu eureun-eureun nya eta bisa ieu Kawah Chandra di muka teh eureun tina ngagolakna jeung eureunna nyaeta bauna tapi kudu ngagebruskeun hiji babatang Gatotkaca anu kadua nyaeta raksukan Kreanta Kusuma eta takula bisa eureun dieu Kawah Chandra di muka tapi kudu ngagebruskeun babatang Gatotkaca jeung ngagebruskeun Kreanta Kusuma tahwayana Gatotkaca kaula pangna ka dieu teh rek menta raksukan Kreanta Kusuma anu aya di sampean Gatotkaca ini tak itu jadi kaula teh ka dieu rek menta hiji babatangna Gatotkaca anu kaduana anu paling pentingna rek mawa eta raksukan Kreanta Kusuma ngalahan acukna rek digebruskeun sabab lamun diantep ieu Kawah Chandra di muka temahna kamara capada jeung tibatan loba engken korban mending keneh ngorbankeun hiji laras kula nyaeta wayana Gatotkaca ku eyang rek dipenta eta raksukan Kreanta Kusuma sing rido we wayahna eta mah Gatotkaca wejar meneng-meneng lara ya teng atin
jalma waraya tengah tinira kaget teh diramidang kayang edang lawan Dewi Arimbi kaget barang pisaunnya tersi kumpayan geningan iya naon anu diimpenkeun ku Arimbi teh ieu kajadian atuh di dieu Dewi Arimbi ngakuleng ragaman ngolohok kemang kadu teh sulintang damar sepkang anak ibu Raden ibu tak iya nu dipikamelang ibu teh kasep iya jadikeun impian teh pan kanyataan ayeuna pasti bakal loba nu ngancam hidup Raden mangga we kapengker ibu tanggal waler putra panjenengan mangga we kaulan padanten salengkul anak kaulan kaharep kaca-kaca marak-marak wong wis wanu pisan marak-marak wong wis wanu pan ngope santetayu pada tumlangan ampun pangapunten sepuh Gatot Kaca sepuh kadang lo sing inget tata krama sanajan diancam pati ke kudu malapah gedang Raden timbalan paman DP hanap asur kita tepe mun bisa maku jalan musyawarah ulah nepi ka gegelutan kena beres timbalan paman wayana sakali deui rek dipentaridone kita prek di ala eta raksukan krean takusuma sarta teh di ala bakal digebruskeun hidup kana kawah Candra dibuka wayahna Gatot Kaca wayahna Gatot Kaca wayahna Gatot rek dipenta eta baju partai teh Bos baju seragam dari tambut rek diijeum teh baju seragam teh Seragam yang di wado isuk nya yang di wado isuk pangapunten iya kumaha Gatot Kaca asa jauh taneuh kalangi upami ieu kawah Candra di muka teh kedah nyatana tiasa lirin dina ngagolakna nanging kedah ditumbalan ku putra panjenengan beres bulan ari kitu kumaha Gatot Kaca kapan dia teh parintah dewa Gatot Kaca ieu teh pancen dewa saha nu wani ngabaha nyaeta kana tugasna ti dewa kana pancen dewa saha nu wani dewa nu kumaha heula anu kedah digugu sakira-kirana dewa bade ngancurkeun atanapi dewa bade ngalapatina manusana make digugu eyang nyilakakeun mah kula sakira-kirana dewa bade ngarugikeun batur mana make digugu Gatot Kaca bakal jabung tumalapung upami ieu parintah dewa teu aya pihak anu dirugikeun beres kula tapi upami aya pihak anu dirugikeun bakal dibantah ku Gatot Kaca sae kula ita kumawan
kakalah ngalawan kakalah popolotot Gatot Kaca sanes popolotot nanging aya hak pikeun bela diri kangge putra panjenengan kumaha upami diwangsulkeun ka salira ieu kajadian Kawacandra di muka tiasa liren tidak ngagolak nanging kena ditumbalan kubukangna Aswatama bade kumaha praosan salira nyatengana pon kitu deui putra panjenengan sedengkeun iraksukan kreanta kusuma ayana sajeroeun kulit saluareun daging upami dilaan panginten bakal lepas raga jeung nyawa putra panjenengan bakal papisah nyawa putra panjenengan tapi ya tepan parintah dewa Gatot Kaca saur putra panjenengan tep dewa nu mana anu kedah ditunggu Parentah nu mana? lamun diantep temahna kamar capada bakal loba nu korban Gatot Kaca tanggung jawab moal mungkin seueur nu korban teu percaya bahaya ya teh Gatot Kaca moal lamun kitu mah maneh teh atuh teu nyah ka rakyat ongko demi rakyat rek ngorbankeun jiwa jeung raga tapi ayeuna dipenta raksukan kreanta kusuma kakala bela diri anggo pansalira teh rasi pandita tapi mana atuh pri kamanusan anak kage putra panjenengan sakali deui dipasrahkeun moal eta raksukan kreanta kusuma moal tiasa bakal dikepung bakul buaya mangap ditewak di cangkang golongan leuwih hade ancur lebur papan kali tulis taya halanganan teu sieun Gatot Kaca ku korawa nu sakitu loba ngantahina kieu wantun banteu mung aya hak pikeun bela diri Gatot Kaca Aswatama kepung bakul tewak buaya mangap coner-coner deui aya nu rek gelutna saha ieu teh nya si Tama jeung si Jaya Wikata nah itu make jeung coner ai kuring mah saukur duta biasa ieu mah ai jelema ieu ketua mah teh meunang disalahkeun biasa lauk buruk milung mijah nu kieu teh ieu wayana sakali deui dipasrahkeun moal eta raksukan kreanta kusuma moal di kampung bakul buaya mangap kampung bakul tewak buaya mangap di penta Jawa sampean Gatot Kaca leuwih hade ancur lebur papan kali tulis taya halangan di kampung bakul buaya mangap pulang keluar pindah keluar bangsa mata ketong sileung tong kamana wae tetempuan teh situ Yudi kan karena nyatu we hayo dengan kembu kitu-kitu ke juara katilu kade sakali deui dipasrahkeun moal eta raksukan kreanta kusuma rek disisit ku kaula moal bisa ditungguan di Nulegasya penaran ieu geuning kajadian naon impenan tin jadi ibu hidup terade Siang. iya meureun totone impenan hidup detik kelebuk ti amang samudra teh panginten tos kieu kedahna wayahna we mangkerpapabakeun dilawanan ku putra panjenengan percaya kana usik Makkah teh masing yasna jalu wah
si Gatot Kaca kebong tembak kebong baik modal Gatot Kaca udah siksa man binatang tuh iya si kuyang paksa binatang paksa sorangan mah moal meunang ngalawan si eta mah kapung ku tiluan tembak tembak iya jagoan pinter silat pinter kuntau suwu musuh lang kabegal eueuh nu wani ngaduan ieu kuring teh jagoan pinter silat pinter kuntau suwu musuh lang kabegal eueuh nu wani ngaduan kareta dirojak kuma asa anana aki-aki mangsa bodak kuma rasa anana kusaha Gusti Maya kusaha Gusti Maya kenang penca ujung baru soang katingan kalapa ulah maksa kanu embung disorang masa kecilaka kusaha Gusti Maya kusaha Gusti Maya si Maya wae nya si eta nu rujitna eta di mana-mana ya wae atuh kendang penca di ujung perung soang katingan kalapa ulah maksa kanu embung disorang mata cilaka usaha Gusti Maya usaha Gusti Darba nah teu kompaknya beda romongan kendang penca ujung baru soang katingan kalapa ulah maksa kanu embung disorang mata cilaka usaha Gusti Maya nu hiji Darba nu hiji Maya ya eta dua anu tebalanan sebelah apa jurus dana haud deh ayo korawak wah mana
reformasi ulah ukur basa-basi sing daek koreksi diri bisi di reformasi sim kuring generasi bidang seni hayang laukur lemah cai jeung lancar ekonomi khususna gerak di negeri ngairakan laleungitna nu korupsi tuh reformasi tinggal di negeri posyanto rakyat letik geus bosen ku janji-janji ngan pamenta tiakang saparakan sok tajekeun jang di negeri konstitusi anu pasti jangakeun laguna Kabosyanto anu nuju manco di sagala herangnya jang sing belah mana si Gatot Kaca teh kurang telna Motor Gatot Kaca tuh sok beakeun pangga bisa sampai lagu deui ya. sieun reformasi teh ayeuna ayo lebah mana sampai Gatot Kaca nya atawa henteu nya majarkeun teh cenah si Gatot Kaca teh urang taraju waduh urang mana urang Pringgandani salah nu ngabejaan teh Kenon urang taraju mah. Rasa denge-dengena teh. majarkeun teh urang taraju Pak Haji tah mah, Pak Jebo. dasanya homa si Gatot Kaca mah dulurna Pak Haji Ebo Nya leus adanya teh. di belah mana sanajan awak kurang letik tapi parabot kurang gede tah ieu parabotna tah Amlus. ieu ajaibna ieu parabot urang ajaibna ieu parabot lamun dikadekeun kanu bogana moal neurak tapi lamun dikadekeun kanu lain bogana geus ngucur getih ti heula Kade atuh peryogi dibuktoskeun nya perlu golem Cipados Aruningan Deden tah tenerak tuh di belah mana hayangnya aya daun cenah jang majarkeun teh bah bayu sidik ngaran aing mah alit karek cager ingan teh ngilu. maneh nu ngaran Rarno Karnonya karan kaula Gatot Kaca teu mungkin
ngaran maneh Rano Karnonya Gatot Kaca urang esok lalajo dina TikTok sok live maneh teh Rano Karno urang ge nyaho nyawe metere kaula Rano Karno ada mungkin Rano Karno tarangna bengkenung kitu Rano Karno mah aya karangan di dieuna nepangkeun nami abdi alit Gatot Kaca naon make jeung mamawa kampak ieu teh pan parabot urang cabak heula seukeut nu kieu seukeut tuh tah dikerokeun kana godeng nu kieu seukeut kana huntu murudul da itu murudul kitu gadingna nana tuh geuning eta aya keneh godengna hese da dicet gelo apa teu ieu kampak teh warisan ti saha ting aya karuhun warisan ti si Wiro Sableng aduh nyahoan euy apalah sok lajo ai si Wiro Sableng teh muridna saha Sindo Gendeng aduh nyahoan euy ai si Sindo Gendeng muridna saha Sido Muncul nya gelo kana jajahmu nu gelo ieu ajaibna ieu kampak lamun dikadekeun kanu bogana moal neurak tapi lamun dikadekeun ka maneh kanu lain bogana bakal ngukir irung maneh ti heula power kadekeunna urang buktikeun golempang adedet pantes da dicingcetkeun kana huntu lain daun awi kaca berani tawaran lain bagja diri bagja dengan di bageran tenerak pantes da dicingcetkeun atuh lamun dikadekeun kieu mah huntu aing eueuh walu sabarang gayam atuh moal bisa parasmanan sarapan sanjana mah aing teh ka dieu teh lain rek gelut cikeneh demonstrasi ayeuna ceurik cikeneh gara semping sanjana mah kuring ka dieu teh rek ngajual kampak dibeuli tawa moal ieu kampak teh tos ditawiskeun ka Bapak Haji Ebo tos ditawiskeun ka Pak Haji Ebo teh ditawis 150 mung abdina Ali dahayang sabaraha aing nyai abdina teh hoyong 50.000 bulan make jeung 50.000 gede mana 150 jeung 50 gede kene 1 juta atuh gede panyawerti Bos Yanto atuh nah ieu we bawa tah sok sakuan lebar aya 300.000 pe duit baheula ngan bae lah naon duit baheula moal payu gelo ieu etana da payu kene tah tah kitu atuh aya nu anyar ya kitu atuh nuhun sateu acana mugi-mugi salira sing engal-engal diponokeun umur
dibere ya ngadoakeun teu balik ayo cepat tong tolang nangka aya tong tolangan awinan bapa si bapa rek kawin deui poe salasa robok Kamis jeung Jumaah teu beja-beja bebeja mah dicarekan waduh si bapa aduh-aduhan ulah ngiduan itu loba teu halangan anak geus loba boga ge aya diurus ente teu boga boga ge dipaok atur aduh si bapa teu teuing bapa mah suka rejeng nu ngora suwe ngora jamu mas jamune godot telo suwe ora ketemu pisan ngolah telo suwe ora jamu mas jamu godong telo suwe ora ketemu pisan ngolah telo katur nuhun ai si Gatot Gacamah da ai dilayanan ku peureup mah moal neurak da puguh manehna pan otot kawat tulang besi sung nanti mah tukang pasea tukang musik tukang usik tileletik tukang gelut ibu budak manehna mah tukang ngulik deh tukang ngulik pan manehna mah ieu mah eueuh deui rek dipentang ku senjata kaula mana teh mongkeun senjata ieu senjata kaula ieu cing tah ieu senjata kaula seukeut pak halus manah teh mah si Jablay kudu dikahareupeun ieu mah men tadi pirigah naon dipirig ku oncom gondrong gondrong ning ai gondrong oncom jemet cenah sok oncom gondrong oncom nya ampiang nya bala-bala goreng daging apa kurang komplit tah hayang make gehu jeung cireng sok dijikeun gehu jeung cireng jadi komplit sok gehu jeung paket si cireng ibu we paket si ibu oncom nya ampiang nya bala-bala nya gehu nya cireng nya bala-bala goreng kirang kene Kang pisang goreng pisang ake pisang goreng kai meh komplit pisang oncom ampiang terus bala-bala nya gehu nya cireng nya solos pisang goreng nya bala-bala goreng daging apa aya kene anu kaliwat nasi goreng nya sok nasi goreng ning ai lain nasi goreng nasi oncom
ampiang-ampiang, bala-bala, gehu-gehu, cireng-cireng, pisang goreng, nasi goreng, bala-bala. Apa? Endog ceplok. Endog ceplok. Oncom-oncom, ampiang-ampiang, gehu-gehu, cireng-cireng, pisang goreng, nasi goreng, ceplok nog, Kerupuk. bala-bala. Kurang kene. Goreng bawang. Goreng bawang sing loba. Goreng bawang. Oh, goreng bawang. Pan gudangna di dia mah goreng bawang. Nya, mesu. Oncom-oncom, Nyanya, ampiang-ampiang, nyanya, gehu-gehu, nya pisang goreng, cireng, cireng-cireng, nasgor, nasi goreng, ceplok, telur ceplok, ya, bawang goreng, ya, bala-bala. Apa? Kurupukan. kerupuk Make komplit make kecrek mana teu ngeunah. Nah, angapnya kecrek kerupuk teh. Sok. Sok kerupukan gitu. Oncom-oncom, ampiang-ampiang, bala-bala, gehu-gehu, Cireng, cireng-cireng, nasgor wo, pisang goreng, nasgor, nasi goreng, ceplok no guys. ceplok telur, bawang goreng, kerupuk ongkoh, Ya, bala-bala goreng. Kapanggungkeun sok. sok apa? Kau udah ngahuap ulah. Sok kapanggungkeun. Sok. Oncom-oncom, ampiang-ampiang, bala-bala, cireng-cireng, gehu-gehu, Bis, ceplok telur, nasi goreng, goreng bawang, bawang goreng, kerupuk, kerupuk, kapanggungkeun. kapanggungkeun, Ya, Sok. bala-bala goreng daging. tak eta loba teuing latihan gitu. Nah teu initnya Loba sakilang geus teuing kumplit. latihan. Berat ku pamenta panah teh. Teu daekeun init sigana mah panah teh geus seubeheun ge. Ya, Nya Sekala di dahar teuing. saloba teuing di barang dahar teh kieu teh lah. Hayang jaipongan da ujang mati baheula ge resep kana kasenian. Lagu naon jaiponganana lagu? Hayang lagu bujur mulus bujur mulus. Aya ge daun pulus. da eta daun cantang tuh marulus. Sok nu dua ieu cantang teu mulus. burukeun hayang jaipongan. Burukeun atuh nanai burukeun. Aida. Tahan dalam ayak katina najuang ayak kamelang dawana polong lalambanan kahayang lampe pasir di lowongan aduh jangan di gunung alam indah tambah indah nalira cinta urang ya Aran Dieureunkeun deui atuh. ganeng teuing. Pan make gamelan atuh. Kamu make gamelan. Sandeso, santruk, rurung. Kamu make gamelan ah. Yang naon
naon atuh? Hayang sinen unggul oceh. Laksanakeun ada ieu mah. Lain panduan. Murukeun hayang sinen unggul. Sok sinen unggul. nahan dalam ayak katina ngajuang ayak kamelang Duaan deui. dawana pulus lalambahan Duaan we jeung si kaya Ayu. Lain seuri goblok sate. Duaan jeung si Ayu nyetel. Murukeun deui ah. Sok duaan jeung si Agus Dewa. Murukeun. Nah. Engal teh cenah. Burukeun ocek atuh burukeun. Ora atuh nada atuh jadi urang nu kacareka. lampir pasir di lewangan Pat. haralung jangkung di gunung alam endah tambah endah nalira cinta urang ya Urang ah keung teuing asa di kuburan. Atuh sidik mawa gamelang ge ngarahan euteun. Hayang rinci kungkul. Rinci kungkul. So, Ada jadi hayang bonang. rincik mah memang rincik mah. Mending bonang mah loba pangabisana. Hayang ngabonang ah. Dicaruk jeung rincik. Coba. Dicaruk jeung rincik ngabonangna ah. Caruk keresek jeung kopi nang. Burukeun. Bari ngalok darba. cek Teson. Cinyurup goblok sete. Sok balikan deui sok buru hese atuh. Burukeun darba burukeun. Mangga Den mangga. Mang Ujo ujang Mang Ujo rek meuli air loji ece nu ngejohan teu di baju susuna digenyol me Cekereun sia gelo. Nu gelo. Hayang bedugung kula ah. Burukeun sia banar penari. Sok badug cenah cunihin kalinya. Sok. Karedok 30.000 sok. Ngok burukeun iya sok. Bolos atuh Kang Intip. Aing hese gigelan. Aing hese gigelanana. Atuh balik sian mah. Naon deui atuh? Hayang gong hungkul. Bener gawekeun kolot tah. Kolot gawekeun kolot. Burukeun atuh Bapak. Ayah engal ayah. Wayahna laksanakeun. Bakaulan. Bakaulan. Burukeun ayah. Tinggalnya upami ka dieu tak kempul, upami ka dieu ka bene, upami ka dieu ka pengker tak goong gede. Siap ayah. Enak teh. Iraha deui aing ning sakolot. Ngangus ah teu wasa aing na oge ah ketak ah.
mani raya kamang sang aswata mani raya kamang jaya wikata talen marang ingkang dursasana papak yudahi ngalagalawa ubuhe ngelawan Korawa mahengker Gatot Kaca beres ya gerak tandingan si Aswatama perang popo perang tetali perang sesana dan dokat si musik tanding tingkil Modar Gatot Kaca Singkil tanda Baksan jangkut taliwang